Ger deh. Tareh ieu tareh panen deui ya. Astagfirullahaladzim. No, sekumpulan orang-orang susah hungkul. Di Sarmang, tadi gawe. Pasti kayak kan gratis mah tuh. Aduh, eta saha eta juga pagawe urang eta. Hei, ding. Aduh, anjing. Goblok euy. Eta ieu kumaha ya panto nebe kayaan kieuan. Mana? Ieu. Aduh. Lain ya panto ayeuna mah kieu. Bebejana meserti material beuteung. Nang saya rucat. Nah, pamere gitu. Lain ieu keur ngomongkeun usaha didinya paling dititah ku urang tara daek. Anu jin jiliken. Lain di si Sarmang tingali kanu ngopi mah haget kieu anjing. Pertama paket makarunya pan sapeun. Cik barang dahar. Ieu teh poel minggu hariling atuh. Lain nu karang ngagarulung nu kieu we. Ieu di. Ieu aduh. Benernya Gusti Allah mah euy adil menang nyaresekeun nu beunghar jeung nu beunghar, nu ripu jeung nu miskin. Kieu. Aduh, iya tukang paket aing yang seuril ini gawe kakang ngopi we ningali. Aduh, aing mah nasib anjing. Ieu teh mah aya nu triplek ieu asbes anjing. Da urang apa eta mah menang maling digana mah. Hiji maling di proyek, hiji maling di patrian. Eta menang maling penting ya. Langsung ngerakeun mah. Iya.